di narasan ieu tangtosna ti Budparpora Kabupaten Sumedang anu teu boleh mikade demikanya kanggo neraskeun tapak lancak yen tarwangsa kedah nyubobardi mancanagara palih dituna ngabuana wilujeng eta mung dukeun atanapi sakedik ulasan tumali sareng kaparigilan barangkali di rampak tarwangsa. Nyipo Haji ngeraksa diri. Heula diguardek ayeuna hamdalah menjadi saset narasa bikin bujangan kawasan. Heula diguardek ayeuna sarita lawas nu geus dekatana di martapada. Pangkarohakana macuna jaman tong boy mereka naik ngelepas ke lalang sehari nu mendingan pamina. Kocap kacarita tina sembalan galur dukung sika angin kepala jumuhur nu ngabik tina bangbaluh kalabu nu atra dina balung bang rasa seurang bedak menang terasing kusumah lemesing andana wir dukung sika begitu di alam di hari nyatana dina babat carita Nyipo Haji. Kepala Dewaliana Putri satunya para Batara Guru Mitinem Kanyi Putri Kemampu koyakin bejantung Sing sejarah anu
jadi